Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat jenengan Allah anu melas asih. Wah roja sareng parantos ngawarkeun hadis Sa Ahmadu Imam Ahmad wal Hakimu jeung Imam Hakim. An Abi Hurairah bari katampi ti Imam Abu Hurairah Rodia mukami karido sa Allah Gusti Allah anhu ka Syekh Abu Hurairah qala kana dafan qala parantos ngadauh Syekh Abu Hurairah qala kana lapad qala parantos ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jajjidu imanakum. Jadidu kudu nganyar aranjeun kabeh imanakum kana iman aranjeun kabeh. Kila dicarioskeun. Wa kaifa tujaddidu kumaha nganyar abdi sadaya. Imanana kana iman abdi sadaya ya Rasulullah, hai Rasulullah. Qala ngawalar Kanjeng Rasul aksiru min qauli la ilaha illallah. Aksiru kudu ngalobakeun aranjeun kabeh min qauli la ilaha illallah tina ngucapkeun kalimah la ilaha illallah. Wa sayhoni sareng parantos ngaluarkeun hadis Imam Bukhari Muslim an Utsman bin Malikin bari katampi ti Sayyidina Utsman putra pamegatna Sayyidina Malik. Innallaha ta'ala qad harama 'alan nari wa qala la ilaha illallah. Ya betagi bidalika wajhallahi ta'ala innallaha yen saestuna Gusti Allah ta'ala eta ta'ala anu maha luhur Gusti Allah. Qad harama eta nyatana parantos ngaharamkeun Allah 'alan nari ka neraka. Man kajalma qala anu maca ieu si man la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah. Yabtagi bari peryogi itu si man. Bidalika kalawan itu ucapan la ilaha illallah. Wajhallahi ta'ala kana karidoan Gusti Allah ta'ala. Wajeng parantos ngawarkeun hadis sa Ibnu Asakir Imam Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu. Bari katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bari katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadasani Jabrailu qala yaqulullahu ta'ala la ilaha illallah hisni pamangdahalahu umina min adabi. Hadasa parat nyarios ke ni kakaula. Sa Jabrailu malaikat Jibril qala kana ngadawuh itu malaikat Jibril yaqulu kana lapad yaqulu. Yaqulu parantos ngadawuh sa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala la ilaha illallah ari kalimah la ilaha illallah. Isni eta riksaan kami. Pamantah ari saning jalma dakhala anu asup ieu si man hu kana eta riksaan kami. Umina mangka disalametkeun itu si man min adabi tina siksaan kami. Wajeng parantos ngaruatkeun hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda bari katampi ti Imam Abi Darda. Laisan teu aya min abdin ti hiji amba yaqulu anu maca ieu si man. La ilaha illallah kana kalimah la ilaha illallah mi'ata marratin kana 100 balikan. Ila bahasa angin ngutus. Huka itu si abdun sa Allahu Gusti Allah yauma kiamati dina poe kiamah ila bahasa angin ngahudangkeun. Huka itu si abdun sa Allahu Gusti Allah yauma kiamati dina poe kiamah. Wa wajhu bari ari pameunteuna itu si abdin ka qamari eta sapertikeun bulan Lailatul Badri dina malaman tanggal 14.
walam yurfa bari teu diluhurkeun li ahadin pikeun hiji jalma yauma idin dina poe kiamah naon amalun hiji amal afdalun anu leuwih utama min amalihi tinimbang amalna itu si abdun ilaman angin amalna jalma qala nu maca itu si jalma misla qaulihi kana saperti macana itu si abdun au jada atawah ngaleuwihan itu si abdun atawah ngaleuwihan itu si man. Wajeng parantos ngawarkeun hadis sa Ibnu Majahin Imam Ibnu Majah an Ummi Haniin ti bari katampi ti Ummi Hani la ilaha illallah ari kalimah la ilaha illallah la yasbiku eta teu aya anu miheulaan ha kana itu lapad la ilaha illallah naon amalun hiji amal wala tatruku jeung teu ngantep jeung teu nyesakeun itu lapad la ilaha illallah dan ban kana hiji dosa. Wajeng parantos ngawarkeun hadis sa Tirmidzi Imam Turmudi wan Nasai jeung Imam Nasai an Jabir bari katampi ti Imam Jabir afdalul dzikri fa la ilaha illallah wa afdalud duai alhamdulillah. Afdalul dzikri ari pangutama-utamana tina dzikir la ilaha illallah eta lapad la ilaha illallah. Wa afdalud duai jeung ari pangutama-utamana tina doa alhamdulillahi eta lapad alhamdulillahi. Wa Nisai wajeng parantos ngawarkeun hadis sa An-Nasai Imam Nasai an Abi Sa'id Al-Khudri bari katampi ti Imam Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam bari katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadau Kanjeng Nabi qala kana lapad qala parantos ngadau sa Musa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ya Rabbi hei pangeran abdi alim mugi-mugi muruk Gusti mugi-mugi ngajarkeun Gusti mugi-mugi mamatahan Gusti ni kajisim abdi sayaan kana hiji perkara adguru anu buat dikir abdi ka anjeun Gusti bihi ku eta perkara pakola mangka ngadau Gusti Allah kul kudu ucapkeun ku anjeun Musa la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah. Pakola teras ngadau Kanjeng Nabi Musa ya Rabbi hei pangeran abdi kullu ibadika ari saban-saban pirang-pirang abdi Gusti ya kullu eta maca itu abdun hada ari lapad la ilaha illallah innama uridu eta pasina karep itu si abdun sayan kana hiji perkara tahusu anu nangtukeun Gusti ini ka abdi bihi tahusuni anu nangtukeun Gusti bihi kaitu si abdun. Pakola teras nyarios Gusti Allah ya Musa hei Musa lau anna samawati lamun sanyanyana pirang-pirang langit asab'a anu 7 wa amiro jeung anu ngaramekeun nanahunna kana itu samawat gairi anu salian kami wa aradina jeung pirang-pirang bumi asab'a anu 7 jal tu eta ngajadikeun kami fi kifatin dina hiji wadah wala ilaha illallah jeung ari lapad la ilaha illallah fi kifatin eta dina wadah hiji deui lamalat mangka tangtu ngelehkeun bihinna kana langit jeung bumi naon la ilaha illallah lapad la ilaha illallah. Wajeng parantos ngaruarkeun hadis sa Abu Ya'la Imam Abu Ya'la an Abi Bakrin bari katampi ti Imam Abu Bakar radhiyallahu anha bari katampi ti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa anduriyatihi jeung ti para putra putuna Sayyidina Abu Bakar alaikum kudu natepan anjeun bila ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah alaikum misti ka aranjeun kabeh bila ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah wal istighfari jeung kana lapad istighfar wa aksiru jeung kudu ngalobakeun aranjeun kabeh min hunna tina itu lapad la ilaha illallah jeung istighfar paina iblis adayan saesuna iblis ekola eta ngomong itu si iblis
Ahlak tu ngaruksak kaula annasa ka jama-jama bidunubi ku pirang-pirang dosa. Wahlaku jeung ngaruksak ni ka abdi bila ilaha illallah kulapad la ilaha illallah wal istighfar jeung ku istighfar. Palama roa itu mangka tatkala ningali kaula, mangka palama roa itu mangka mangsa ningali kaula. Dalika kana itu lapa kana itu madkur. Ahlak tu mangga ngaruksak kaula hum ka itu nas bil hawa iku pirang-pirang nafsuna wahum bari ari itu nas yah sabuna eta nyangka kabeh itu nas annahum kana yen saestuna itu nas muhtaduna eta menang pituduh kabeh. Wajeng parantos ngawarkeun hadis saha Ibnu Abi Dunya Imam Ibu Abi Dunya wal Baihaqi jeung Imam Baihaqi an Abi Hurairah bari kata piti Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadara parantos hadir saha malakul mauti malaikat maut rajulan kahiji lalaki yamutu anu maut itu si rajul pasaka tuluy ngabelah itu si malak aldaahu kana anggohotana itu si rajul palam yajid mangka temendakan itu malaikat amalan kana hiji amal khairon anu alus summa saqa tuluy melah itu malakal maut qalbahu kana hatena itu si rajul palam yajid mangka temendakan itu si rajul pihi dina hatena itu si rajul khairon kana kaalusan pakak tutuy mecahkeun itu malakal maut lahyaihi kana dua cacapekna itu si rajul pawajada tuluy menakan itu malakal maut tarafa lisanihi kana tungtung letahna itu si rajul la sikon bari napal bihanakihi kana elak-elakanana itu si rajul yaqulu bari ngucapkeun itu si rajul la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah pagufira mangka dihampura sahalahu itu si rajul bi kalimati ikhlasi kalawan sabab maca kalimatul ikhlas. Wajeng parantos ngawarkeun hadis Abu Daud Imam Abu Daud wa Ahmadu jeung Imam Ahmad an Muad bari katampi ti Sayyidina Muad mangkari saning jalma kana anu kabuktian itu si iman kana anu kabuktian naon akhiru kalamihi tungtung caritaanana itu si iman la ilaha illallah lapad la ilaha illallah dahola maka ngasupkeun itu siman al jannata ka surga. Nasalu nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah al karima anu maha mulya al wadudatur anu banget asihna ayah tima kana yen muga nungtungan Allah kalamana kana ucapan urang sadayana di kalimati tauhidi kalawan ucapan kalimah tauhid.